Ayah Banu, Ayah Davina, Ayah Mirja, Ayah Rafael. Ayah Ririn. Kasar tukang orang nyian vlog ieu tantuna lantaran dibeli pancet nyian laporan kegiatan ka Ibu Ida. Tapi lain alasan anak kulantaran kurang resep karena melestarikan budaya tradisional malah leuwih teh ti eta nyaeta nikahannya kumaha carana main kaulinan tradisional. Tujuan urang nyieun vlog ieu teh nyaeta bikin ngabagi informasi mengenai kaulinan tradisional prepet jengkol serta bikin himpunan pancen bahasa Sunda nyaeta nyieun laporan kegiatan proyek SMA hiji Cibinong anu temana kaulinan tradisional. Sangaresna urang ngadapel vlog ieu teh saminggu kapengker. Tapi kusabab vlog minggu kamari terus jantan orang ada videonya nih. Tapi kalau wae vlog minggu kamari orang masih nampihan sakedi karena vlogna jadi pada terus vlog orangnya. Ya. Iya, bisa. Iraha makin kesini nak. Kanan buat gak? Lu kanan buat gak? Kayak kanan yang diangkat. Ada pendukungnya nggak ya? Gak kelihatan. 10-1 di mana 10-1? Luis. Kanan ke kanan. 10-3. Dengar ya, badannya ngadep berbalikan semua, jangan ada yang miring-miring begini. 10-5. Perempet jengkol. 5. Main naon bang? Mainannya teh perepet jengkol. Namina prepet jengkol. Oh, mun bang. Oke. Kita mulai. Ayo kita nyanyi sama-sama. Hiji, dua, tilu. Pepet jengkol sandangnya. Jengkol dederet. Teruskan. Abang gitu aja. Muter. Deketin lagi. Teruskan. Kram. Semangat ya. Gak apa-apa. Nyeri eta kacina. Nyeri ya? Nyeri teuing. Saneuy. Sakit pisan? Iya. Rasana main prepet jengkot kumaha? Rasana seru tapi sakit pisan. Sakit pisan euy. Oke. Atur nuhun ya, Bang. Iya. Harus ada iya nya. Nya.
ngomong Sunda tuh. Ini kan iya kan vlog Sunda. Nih, saya nurutkan anjan kumaha prepet jengkol ieu Ngaronjatkeun kaparigelan motori salah sahijina eta kasaimbangannya nya. Selain keseimbangan kita, ngalati kekompakan jeung ngawakeun gawe bebarengan juga. Oh, iya teh manfaat prepet jengkol. Ya. Oh, iya. Kumaha carana main prepet jengkol? Kita akan mulai. Carana suku orang sadayana beristirahat Satu, terus kurang ngurilingin tur belet kami urang biasa. perempet jengkol jajarean, perempet kongkol jajarean, perempet jengkol jajarean, perempet kongkol jajarean, perempet jengkol jajarean. Koe ieu meuni meriah pisan urang main perepet jengkol. Betul. Dan kacendekan anu biasa dipendakeun tina vlog ieu nyaeta urang kedah cinta sareng salawasna ngalestarikan budaya Indonesia. Saran urang keur nunyian laporan kagiatan kaharep nyaeta make basa Sunda nu leuwih alami ti urang. Nah, meureun sakitu wae vlog bahasa Sunda kelompok urang. Matur nuhun ka para pemirsa setia anu tos nonton vlog Simkuring. Iku dugi karekse. Hapunten bilih aya kecap-kecap teu matak nyenangkeun para pemirsa. Sampai jumpa deui di vlog salanjutna. Hatur nuhun. Rasana teh main oray-orayan.